jelema baheula teh di Baghdad edan kadeuleuna sinting asal didatangan ku jelema lumpat asal didatangan ku jelema belumpat ngaranna Bahlul ente Bahlul kan lantaran kebelah dia makin parah sintingna si Bahlul teh diamankan sebab numantak diamankan kuari geus mengarah ke pengrusakan nu dirusakunya anak kantor asal liwat ke kantornya nama mau martil we kacana trek Bahlul ya teh melonnya secara zahir kayak dikepung batas sedat kemenang saminggunya nolol deui ka kota ayo mana deui ku ieu sia mana deui ku berlaga edan nya teh aseuh tuh aya anu lawang diragaji lawang kantor jelema negara diragaji waktu dikepung kulantaran geus loba kantor-kantor anu dirusak ya ditangkap akhirnya ditangkap penjara seri bae di penjara ge ngaco bae cenah di penjara ge ngaco bae akhirnya raja datang kan ke dinya ngalayat nu edan jadi di rumah sakit edan atau di penjara orang gila ya raja biasa raja mah tuh cari muka kan di mana-mana gitu bu abeh kapake ku masyarakatna raja makan gitu bae tiba heula ge boro-boro raja tukang pidato kayak gitu deres ya ada pidato si eta aduh kiai lain raja lain yang kalem blon pan atuh parah dah orang itu mah edanan di Medan beneran nah eta raja ngalaya hiji iya parukan raja nusuk ngarusak ieu nusuk ngarusak kantor iya nya kieu bae ditanya ku tuan raja manisbuk sangaran anjeun ana Khalilur Rahman tuan sa Khalilullah kekasih Allah cicak tuan raja jangan pangkat Khalil mah Ibrahim ana Ibrahim cicak tuan raja dasar edan kabehan edan oh cek raja hese ngobrol jeung edan cek raja ya anu edan jeung edan mah sama-sama kita saling menghargai ya sia cek tuan raja sesama orang gila jangan saling sliding pinter dah tuh karena Bahlul ya Allah tapi cek tuan raja boleh oke ucapan saya nu mamtak haju ngaku Khalilur Rahman Khalilullah Ibrahim memang Ibrahim dipanggil ku raja haju dibaler disalamatkeun ku Allah Ibrahim ieu Khalilullah Khalilur Rahman dipanggil ku raja dijebruskeun ka penjara selamat cek geuna teh tina karamean dunia sarua itu Khalil Ibrahim Nabi ieu Khalilur Rahman cek geuna sarua salamet cek raja ngaco tapi bener ya budak malakula malewi cek jalan sebab aya Khalilullah Nabi Ibrahim mah jelas sama utusan Allah kula makan jadi salamet kula nu jelas tuan raja ge salamet ti kula salamet ti raja raja salamet ti kula sama-sama selamat kula teu ngarusak jeung teu pernah ngomong di sebab di penjara tuan jadi ngeunaheun teu pernah ngadenge pengrusakan baik ucapan maupun fisik jadi kan salamet tapi di akhirat awas di akhirat awas kula dek lapor ke malaikat dek naon sebab
Tuan Raja ngaedan-edan kula padahal nu leuwih edan adalah Tuan Raja. Mana dokter? Coba. Cak Tuan Raja, coba aing tes ye edan teu. Edanan mana jeung nyana? Cak dokter teh atuh edanan nu di penjara, cak Tuan Raja henteu sieun atuh dokter ka raja mah. Oh, itu dokter bisa di penjara deui. Tuan Raja mah sehat. Ya, dokter tiba lagi garoblog. Seueur garaja kiai sadarieu garaja kabeh. Sebab naon harapanna dunia dan dunia. Selama dunia nu jadi muarana seperti eta bae. Jadi kumaha mah sehat? Sehat cek dokter teh. Coba itu. Coba periksa. Sehat apa henteu? Periksa ku dokter. Jantung segala. Dokter ge kaget. Sehat. Cek dokter sehat. Pikiran anak bari susurian cek dokter teh. Sabenerna sehat. Cek medis ieu sehat. Denyut darah. Sehat. Wah. Edan. Tuh, kan dokter ge horeng tiba heula teu beres. Nu edan dinten-ten nu teu edan di edan-edan. Cek nyana kene teh cek bahlul. Edan kan? Ya edan. Iyalah. Raja sehat kan? Iyalah sehat. Tapi edanan nyana. Coba cek penasehatna. Bahlul, sia nyebut edanan raja kunaon? Kula manu mantap kuari edan teh emang jelas edan, tapi Tuan Raja mah edan teu ngaku rakyat edan. Ai kula mah edan teu ngaku edan sebab kula mah hirup teh salila di dunia embung maksiat ibadah bae ka Gusti Allah datang ka hatetengan ka Allah hungkul pasti disebut mah edan. Ai Tuan Raja mah dahar ti Allah, sehat ti Allah, gerak ti Allah, tapi kunaon lain pake ka Allah tah nu edan mah nyana. Deh. Cak penasehat bener oge gitu. Aduh. Mata bener oge diasukeun ke penjara penasehatna. Dara sia. Ngaedankeun ka aing goblok. Tuh raja teh tiba heula mah kos kitu. Tapi geus bubar. Tapi raja ngalamun. Jajakna edanan aing. Aing hirup ti Allah, gerak ti Allah, sehat ti Allah, rezeki ti Allah, tapi pakainya bakti lain ka Allah. Bener aing edan. Edan aing. Waduh. Lamun raja na edan berarti kan kahandapna teh ieu anak buahna. Tuh cak senjata. Berarti kan lurah, bupati, gubernur, polisi, raja, kasihan nu ngarajakeun. Entah aredan kabeh. Da iyalah bahasa waliullah mah Masya Allah menusuk hati. Nah, korenganan tiba heula ge jelema-jelema anu deus ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah mah jauh jeung pamarentah sebab duitna najis. Di mana kiai masih keneh daek ngadahar duit pamarentah kiai najis. Ulah nyileh ka dieu biasa bae sih. Aju narik perhatian ulah. Biasa bae. Maksudna aja kabehan ieu. Tah. Masya Allah karim. Kok cenah kiai aya kitu mah beureunan bahaya lamun pamarentah saha nita eueuh. Nita aya da Kangjeng Nabi ge raja baheula teh pamarentah, sahabat teh teh ngurusan negara. Tabiin sarua urusan negara. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita jadi penerus, pengurus. Tetapi sing hade urang ngurusna demi Allah lillah apa lain lillah sakitu dihirupan ku Allah pakai ka mana ieu hirup direzekian ku Allah pakai ka mana ieu rezeki dibere wilayah ku Gusti Allah pakai naon ieu wilayah
make kuari mah ya kuari bisa nutup-nutupan susumputan main ucing-ucingan tapi engke ketika di sidang di harapan Allah Rabbul Jalil saha nu bisa ucing-ucingan cak raja balul kaluarkeun balul kaluarkeun jakena teh tuan raja kaluarkeun mah atuh ieu mah kantor beak kajen tina kumaha nyana bae geus pokona ye aing kapikir jakena ieu kapikir tapi edan tapi bener omonganana jai Kiai Golkar mah bener tapi edan Kiai nu ceramah gitu kos nu bener horeng edan gitu tah Ki PDI Kiai PKB aredan bener tapi edan ieu mah edan tapi bener geus antepkeun kana ngarusak diantep ke di kaluarkeun deui aja nyanyi nyanyi wal dibejakeun gue nyanyian sarua jeung nyanyian Oma Irama malah insyaallah nyaonangan begadang doang dasar si oplo aduh eta yang benar di penjara teh kumaha kana nyanyian bisa nah kurang nu jaritakeun balul nu edan resep coba kurang lagi edan sepotong-sepotong bae tenang teu datang ieu tamuna ih kecrek teu mawa naon teu mawa sia